Yoy Peason. Raksa Art Production. Allahu Akbar, sallallahu ilaha illallah, sallallahu Muhammad Rasulullah. Gusti anu Maha Agung, kuring minta dikuatkeun iman. Sarta naon rupa dodo jeung cocoba anu geus karnapan ku kuring muga-muga kuring sing kuat nariman. Ki geus ku aki ulah dipake cerik baririhan. Da ieu geus karupakeun titis tulis bangsa diri. Takdir anu teu bisa diponah jeung dipungkah deui. Komo aki mah geus kolot. Geus kolot teh legok tapak genteng kadek. Hartine bujeng-bujeng anak urang sanajan urang kitu nyaho isuk jeung pagitu. Geus hartina mah nepi ka poe ieu. Geus tepung poe 7. Teu sangka budak teh bakal diheulaan. Bakal ninggalkeun alam dunya nu sakira men. Anu teu pira nurutkeun syariat mah. Jeung lantaran tina bakat ku cinta dedek geut anu teu bisa dipisahkeun. Kahiji lalaki anu jadi inceran hatena. Aki geus aya ngomong menang urus aing inju teh jelema lemut menang atik ceutik rapaan dieu budak cek paribasana teh amah belaan naon aing helipu suku dijieun hulu dijieun suku menang hayang boga inju ayeuna nya sipatna ningalkeun aing mah eureun-eureun cipanon we ti barang dugna maot oge Gusti Maha Suci lamun kurang-kurang mah jadi makhluk teh kuring teu narima kana kadar jeung takdir mah matak aral subaha nyakeun bae mane oge kudu sadah we aminah nya pamajikan akang aminah dabungan salah anjeun teh janji balik saminggu sabulan aya di pakampungan padahal mah soal pasawahan keun teh percayakeun ka batur tadina tumpul teuingkeun harta bang nepi ka poka kulawarga teu bisa ngomongna naon pugu oge ayeuna mah anu karasa teh kaduhung we jeung hanyaka tapi tina kituna keun bae da Gusti mah langkung uninge muga-muga si kuat we urang meuting tinggalkeun sararea ayeuna da kumaha atuh urang mah ukur ngabogaan kahayang anu marengkeun mah amin Gusti anu Maha Suci. Nah, ya halus ngari mana sadar gitu mah memang ai jelema mah kudu tulis bagia diri teh kudu nyanya kurang ditalaahna. Kemarin nu maca puluh teh aya meureun 40 jelema mah teh geus milikna anak we meureun. Muga-muga sing nepi sagala rupa doa urang teh sing ditarima iman Islamna ade sing jauh tina siksa sing menang surga. Gusti ampun lah mentak ada subaha geus ki aki sok bisa nyaritakeun manusia teh kudu narima kana kadar tapi buktina dina datangna kasedih dina tiba na rasa cocoba aki kitu kuat sajabat ti Ciparon anu ngalemereh masukan TV oge dibarung ku hate anu bingung ngangkeun di sagara katileungan cik deui kasedih susah anu teu bisa diponah urang teh dalah dikumaha komo abdi mah anak ngan hiji-hijina tunggal menang hayang turuta budak teh sarajan cek batur goreng patut ge da anak urang jiga we geulis tur mancur ayeuna ninggalkeun leuwih ti heula nya kumaha atuh urang teh alput pakumaha poas kieu we da dulur-dulurna anu geus baralik da puguh geus tujuh we geus sugan kaipikeun budak teh kitu kieu henteu deui meuni eueuh rumah sak anak terus sakitu pangna pikiran teh tara buru-buru balik pikiran teh budak teh geus gede geus teu perlu diurus kitu tuh kadar tekad jeung maramen tanah eta mah da puguh apana boga urusan ngabina menjadi anak mah tadina kitu teu nyangka bakal ponok umur da eta Bu ningalikeun panyakitna mah siga enteng nah atuh johan-johan teh di mana ayana da puguh ya Allah Gusti nu Agung
Geus we aya lemah minah tong loba pikiran naon-naon lah. Da geus kadar sanajan ku urang dipake ceurik da geus takdir. Dipake aral da geus kadar iwati kudu nyusutan si panon we aing mah sabutakan geus teu mah saeutik. Itu seseuh keneh ya geus jibrug. Nu ieu diseseuh keneh itu geus jibrug. Nu itu geus jibrug ieu diseseuh keneh jibrug geus nu itu geus geus we nama da. Ya Allah, moalipun ku sabulan nya mah lah kadeuleu wae. Tak aing mah ningali urut heesna, ningali bajuna nu ngagarantung gebeg hate teh. Ningali batur urina ising ku lampreng di hareup seak panas kana hate teh. Teu hayang teu sing dari mah saya mah heula radio mah. Keuneh antep mesti ngatrak-katrok ge sok amak teh haikeun ki SMA teh. Keuneh sok api-api teh kadenge we lah. Henteu ki bisi amil atau sawareka dulu urang anu kabejaan can datang ayeuna sugan datang. Cing coba mak buka pantona. Lah. Leus Gusti. Oh, di mana? Punten bade tumulus dupi bumina Pak Wando. Jalan punten jalan paket 11 aja. Sumuhun. Dupi aden di mana? Nyeunong peryogi sekedap. Oh, mana kalem? Ngatras. Sabi tong dibuka sapatuna. Nah. Saha mina? Kumaha ki? Aya saha? Tamu mangga ini. Enggak lagi. Perkara dieu puguy teh ngadieu mah di imah. Calik. Mangga calik. Anu ti mana nya? Abdi di Jakarta. Oh, di Jakarta. Subuh. Punten bae kasadayan pilih kaganggu kitu janten maksud mah kaiji bade nyangakeun surat. Bade nyangakeun surat. Kang Eka, mangga Eka wae. Surat naon cenah lah, si suratan keur kana dieu teh. Da hayang aing maca geus teu kadeuleu. Geus teu kadeuleu aing maca suratna ge geus henteu. Aki cicing we keun wae. Punten teh kita tamu ieu da puguh lah nya eta. Baju baluweng bujeng-bujeng aki nan para sesepuh dalah abdi ge kitu nu ngarora aya teh nuju ngangkeung sagara katineng teh lain banyuran jeung basaan estu ning karnapan jeung kaalaman. Sumuh. Serati saha? Serati endang. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Di endang. Keke heula anak. Allahu Akbar. Endang nu mana? Endang nu mana, Cu? Tuh nih gugu, anu dialog bener lah, yang geus yang ngadeleh lah. Di cicing. Punten teh iteh akina kieu. Wios, untuk kita jadi persoalan. Endang nu mana? Sumun endang putra bapak. Mana suratnya? Iya. Coba. Gini berat kita ya naon sini. Duka bagi kita terang coba we. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ieu geuning Bu, ieu geulangna tah. Dua. Allahu Akbar. Gusti Nu Maha Agung, Ujang. Ari Ujang teh. Abdi Johan Bu. Oh, iya Johan teh geuning apana? Ya mau nu jadi syariat jeung tukang antaran. Jang, anak emak teh geus ninggalkeun. Wah, aing hayang leuleuh Johan. Aing payang hayang nangtung teu kaduga. Pano, cekelan. Sok-sok ki, sok. Punten ieu dah, itu akina keheula. Punten abdi sanes teh bade narima kana kehadiran aki jeung bapa diwasal ibu di dieu bade tumor sula dupi endang di kunaon. Abdi teu ngarti. Marek nanya, Ujang di mana aprokna? Kira wajib pukul 11 penting abdi tepung di rumah makan. Sarta balakan serakan jeung main nangidung coklat jeung sajabana. Malah inget keneh waktu manehanana ngaluarkeun duit tina loketna kasihku gelas anu dipinuhanku ci coklat nyebor kana barukat bodas. Oh, tepungna teh make barukat bodas make samping tina tiga nagri gitu. Leres memang kitu pisan. Lejeng kira-kira jam 12 kirang saparapat. Raksa Art Production. Bandung karena mobil abdi. Barang dugi ka tengah jalan anu jauh ka itu ka dieu gini eta kalapa anu cagak di dinya. Anjeunna nongel kana tak-tak abdi. Kalawan basana Kang abdi mah di dieu bae.
puguh wae abdi gireuwas Bu ugi Bapak ugi Aki abdi naros ka anjeunna naon anu jadi sabab jeung lantaran pangna anjeun di dieu manehna ngajawab bari sorak anu barudak kaciri keneh si matana anu ngalemereh kahibaran ku cahya lampu mobil kelap-kelip gurilap lir mutiara anu mawur ceuk manehna bari ngomong abdi cenah nepi ka dieu ieu surat jeung eusina amplop pangostahkeun piraku aing mah aku percaya aing tenang Bu tenang tapi abdi punten bilih janten hartos semangat sanya nama ujang saya kudu ibu belak-belakan mah endang ti geus 7 poe ieu geus tinggalkeun alam dunya geus mau innalillahi wa inna ilaihi raji'un endang ujang kunaon ngaulang ngan kudu bisa tepung dina peuting harita wungkul kuring masrahkeun cinta anu tadi nadek ditamplokeun anu kawit nadek dibahekeun tapi ain lanyap musnah taya paedan endang ibu aing namahan deui cuman on deui aing bisa tadi sadara ataraat ger deui hujan deh aing geus ampun ieu mah Ki geus da ceurikna Aki mah beda jeung batur mah tak beeraeun paduli teh da nyeri mah teu karasa ku batur jangan nu ngaran Johan sumuhun abdi ki abdi narima kana dosa padahal abdi teu kungsi janji jeung sumpah teu kungsi abdi pasini jeung manehanana tapi dalah dikumaha ki Gusti anu Maha Suci geus nibankeun kurnia takdir ka di manehanana lamun Aki bisa nyaritakeun sedih jeung Bapak komo abdi anu ngabogaan cita-cita abdi teh geus 3 bulan neangan enak ujang geus 3 bulan neangan anak emak nya bisa tepung peuting tadi di rumah makan kaseblok mah ku abdi baju barukat bodasna piraku endang teh maot mah da geuning peuting mah apa geus tenang abdi mah Kang Wano tenang cep tenang ki hari tenang rek mau mah aing mah dekat rasa ku batur sakit hati mah saya dipicerikeun deui datang deui geus ki ulah loba omong ka batur era sabdi lemah sok ditambahan deui omongan teh menyebutkeun marakayangan kitu kieu taena lebih hade Aki satuju lamun era makamna artina kuburanna urang kali deui sabab memang baheula kahayangna beda ti batur di mana abdi pungkas ponok umur papisah raga jeung nyawa jasmani jeung rohani di mana abdi dikurepkeun hayang dibarengan ku barukat pada samping 3 negeri jeung sapasang gelang yakin bukti geus kabogaan cita-cita meureun geus ditakdirikeun ku Gusti bakal tepung jeung Johan bakal aplok jeung manehanana geulangna geus katarima cincinna malah aya sing gulilap tuh mata berlian keneh sarta Johan bisa nyaritakeun waktu aplok di rumah makan make barukat bodas kituhan sumuhun bayang ngangge samping 3 negeri Tadi samping dek ku aing nya basa kemis di seueuh tadi nyaho bakal manakeun umurna entar lagi aing ge sehari tama daek dikecerokan samping di seueuh ku aing ku sabun moal bejakeun ngaranna mah ku aing sabun mah sieun pajankeun iklan dibere duit mah aing ku tukang sabun geus ki satuju lamun ayeuna makamna atawa kuburanana si Maduratmi di kali deui cek Kang abdi Pak ngiringan bae kumaha bae kapalai Bapak abdi bersedia saya memang kitu supados hartos sampai sampurnakeun deui disolatkeun sareng sabeleupeuna supados abdi bisa tepung deui pantes berarti dan maaf kemis setuju 8 ayeuna eta na moal naon kitu apana lamun dikali deui teu naon percayalah moal yakinya teuing aing ada can ngajaran ngali mah ieu saumurna ge ngali tales we jeung sampun geus oge can aing nya urang laksanakeun we sugan urang rambati rata
Itu mudah-mudahan atuh ulah waka bau gitu. Tapi karek saminggu mah. Keun bae ki lah. Soal bau mah teu dipikiran ki. Tenang pokokna mah lah. Nya kan bae kariku bau-bau kitu biar aku urang nya nya eta atuh. Nya da bau ge atuh kumaha da resep ari ka anak mah urang gitu artina mah. Rek iraha itu rencana urang ka kuburan ngali teh. Dukanya. Cep. Ih duka abi ngadigan teh kumaha bapak sareng ibu ti dieu. Ki. Aing ulah dibawa, aing ulah. Daguan aing di imah bejaan-bejaan aing geus digotong aing geus mantul ngagotong na moal tega aing. Kayak gina leumpangna kana tanggal sawo mah jauh. Kedua na panas aing sok hareeng ka manasan teh. Komo aya badeung gawe mah sok tikalai hareeng we. Ah hendak mah. Eta mah kieu wae atuh Pak. Saya aya urang kali baik urang sadayana. Harus tatangga rencanakan. Kitu sanes Bu. Nya teu naon ibu mah nurutkeun bae kana kahayang minantu kitu heukeun bae minantu we mah. Ayeuna mah kasedih urang leungitkeun, geus tong asa-asa kahayang enam orang minantu we kitu tah. Nya ada harap-harap ge kitu mah. Tapi telah dikumaha atuh. Hayangnya di pulung minantu. Mun di Baredo atuh. Hayangnya. Hari hayang henteu ki. Tadina da pantos takdir meureun pantos jodoh. Tadina kitu. Nya tadina mah ge da kulantaran si naon kitu si Endang di dieu hartina mah beurang peuting gedebag-gedebug cara menyat kita kusupi teh nya inget ka Encep. Mani tadina mah kahayang teh. Heeh. Kitu hayang geraprok we beus teu kagok deui. Hayang geura mulung minantu teh. Handong baca ayeuna mah si Abgeuna kabeh datangga bejaan si Mahya, si Mardi, si Hada, si Toro, si Basir, si Deni jeung si Ceing bejaan di kakulon sadiji. Ayo urang buru-buru kali ana mayitna, yuk siapkeun. Nya mangga. Cep kudu milu wayahna ka ditu. Nya tangkos abdi geuning ka itu. Ieu mah. Kasimpatian jalma-jalma salemur eta. Katingali ngalit-ngalit ngabandalit marake kopeah jeung samping. Aya nu manggul garepuh, manggul pacu jeung sajabana. Pikeun ngalaksanakeun tugas kewajibanna masing-masing, nemongkeun rasa dedeh jeung nyaah ka tiap-tiap tatangga. Milu ngali mayit. Sanggeus mayit dikali tuluy dibawa ka imahna Pak Wando. Kacingali ti kajauhan, kasawang ti kaanggangan kriung mumpulung di tengah-tengah imah. Soki gareup ka dieu. Jeung aing di tukang we di dieu. Sok ka dieu, di samping heula atuh. Cara nangheuk teuing. Ke samping-samping geus we aing mah baju kieu calana sametuul aing. Pangapunten pala hadirin kasadayana utamina anu parantos hartos nama ngeri bantu dina ngalina ieu pun anak Endang Maduratmi anu dikurupkeun 8 poe anu kaliwat. Tangtosna ieu teh aya rupi-rupi patarosan naon margina naon sabab jeung lantaranana nu mawi ieu budak dikali di kuburan teu kedah dicaritakeun naon riwayat anu kaalaman dina menuju mah kaliwat. Tapi utamina nyuhunkeun ti pala hadirin nah ieu teh kalebet hartos nama nirca atanapi kalebet halal teu aya naon-naon. Pamajengan Allahu Akbar, ari pamikir mama tina masalah ieu cu teu aya naon. Demi kamaslahatan sarta kabagjan anu utama, malih aya saena urang salatkeun seperti biasa salat mayit, lajeng urang bantun ka kuburan, saena anu nanggeuna engke di ditu, sarta acan dikurupkeun teh kedah cepcohan. Tak kitu cep? Nya teh sabios. Kumaha ieu mamaajengan ti babakan? Allahu Akbar, ari mama giringan wae lah. Kumaha pibereseunana urasan eta mah. Nuhun. Nuhun itu nyuhunkeun suara ti sadayana kitu.
Dikurepkeun lajeng disalatkeun heula asa kurepkeun kitu maksudna. Dupi ieu ti Padalang kumaha? Padalang Abdi ge sami gitulah. Saya eta we mun ibakan lajeng salatkeun langsung canak ke kuburan. Ki, kadieu atuh salin bajuna. Punten hadirin itu akhir dan aki teh. Hartos nama kabumbulengan. Gentos acukna atuh entong ngojeket beureum. Lah, eta mending ge ieu beuh jiga gua bis jiga eta, jiga dinas olahraga. Sok Mangga atuh bari dilaleueut geura eta saaya-aya we da geuning nya mah sanes teu aya bahan eta namung teu aya pijalmian anu kada gini kitu ka dieu nya utamina mah abdi jeung kawer nya ku sadaya ge meureup dimaklum boga anak kan hiji-hijina tunggal awe tur geulis ayeuna ninggalkeun leuwih ti heula. Kada dimaklum. teu sawios. Teu sawios. Teu sawios nu aya we kan yang haruapkeun lah. Kada dihapunten deui teh aki teh margi. Ada baluwang. Baluwang teu aing ngali taneuh mah saeutik kecelak-keceluk gawe nyaraneut mah geuning badah reuki lah. Punten deui teh aki janten poksang teh saparantos tinggalkeun ku incuna mah. Nah, teu poksang aing mah togmol asupna di gedung mah tawa tokcer gitu we asupna eta mah. Dupi Cep Johan mana? Abdi Pak. Sok payun. Geus tong dipake pikiran naon-naon. Tenang, tertibkeun maneh. Percayakan hakikatna Gusti Anu Maha Suci. Sagala cita-cita urang dislaksana bisa tepung. Tapi teu bisa kitu bae, Pak. Bapak jeung ibu. Ibuna anu ngandung 3 bulan pika 8 bulan, anu kudu bisa sedih dina waktu sampai 20. Tapi pikeun Johan. Geus ningali kaayaan endang Madurat mipisah naraga jeung nyawa seolah-olah hati abdi berkiamat anu teh aya papadan nya tapi urang kudu nerima kana kadar jeung takdir ngan ukur babasan jeung hiasan kata apa dina kanyataan keukeuh bae abdi sedih jeung nalas abdi anu ngabogaan dosa abdi anu ngabogaan kasalahan tapi sanajan bari kitu abdi ge pernah neangan nguber-nguber saela 3 bulan. Ayeuna tepung manehna geus ninggalkeun. Bapak kudu ngahampura kana kasalahan abdi, Pak. Raksaat Bapak kudu ridho sarta ikhlas. Abdi teu tarima ngabunuh anak bapak ku jalan cinta ieu. Henteu naon. Bapak sadar. Bapak ikhlas. Bapak nerima kana kadar. Ma. Abdi rela sanajan ku emak dibunuh ayeuna. Dibunuh rame-rame di imah ieu bisa dia. Getih satetes buuk salamar napas sareng hapade dipasrahkeun. Lain demi cinta tapi demi endang. Teu guna abdi hirup endang balik ti heula. Nya dari emak pitiluan ngomong sampai masuk salah. Geus we ana mah da mamang teu boga niat naon ujang da. Gitu teh munggu syariat tadi hakikatna mah Gusti. Geus we tarimakeun ku kadarku hate anu caang padang jang ulah jadi pikiran keun bae. Da memang mangge ka anak mah tuh sarua. Ya ahna leuwih ti ujang. Ma, Ki. Akinya kitu keneh anu milu ngurus lemut ceuk aki. Abdi ngarasa jadi hirup di eueuh gunana apa pisah jeung manehna Ki. Geus we jang lah. Da helas eueuh paedahna jeung jadikan ge. Ayeuna mah anggur si urang salatkeun. Geus disalatkeun atuh urang bawa we gotong ka kuburan. Akhirnya ka mana? Punten. Abdi bade milu ka tengah-tengah pala hadirin sarta nyuhunkeun ridona. Ieu mayit ku abdi bade dibuka pamunten. Nyuhunkeun dilaan heula talina. Pamil punten we laksanakeun kepalaina Johan. Nya teu naon. Sok payun. Nah, aing mah hayang nenyo lah. Sok atuh ka itu aki mah yang hanya kali itu. Allahu Akbar.
Endang. Beralgram yang anjeun ti heula. Leungeun akang anu dipake muka boy. Banget anjeun nu ngepak bodas geus leungis. Geus leungih. Leungit getih. Banget anjeun karipias. Anjeun geus di bulan ku lamak bodas harta kapas anu numpuk ti luhur pangamu ku akang dibukakeun. Akang narima kana dosa jeung kana kanyataan seperti kieu. Beral geris sing ikhlas sing ridho ninggalkeun akang. Akang ge ngaluaskeun maneh tegakeun diri. Akang ge narimakeun kana takdir anu ku akang keur dijalankeun. Sing aya di sisi Gusti anu Maha Suci sing dihampura dosa. Akang sumpah kalawan janji moal boga pamajikan saumur hidup. Jung geura mulang ti heula. Tungguan di arah masar dina hiji waktu akang bakal mulang. Cipanon akang anu ragrag kana kapas anjeun. Lamun nurutkeun kana kahayang nafsu. Akang ge hayang nuturkeun sarta hayang ngabunuh diri tapi kelas keur akang geueuh paedahna. Akang lain lalaki lamun kitu. Endang. Geulis anjeun teu leungit. Lucu anjeun teu musnah sanajan geus jadi mayit keukeuh. Anjeun jadi buah hate akang. Ayeuna anjeun sampurna akang milu nyalatkeun milu nanggih ka kuburan. Tapi kanya jeung kadeudeung bogo rasa geget akang ngan ukur diganti ku keclakna Cipanon. Cipanon anu bakal jadi saksi keur saumur hirup Gusti abdi saksian mah boga deui pamajikan. Sanajan aya anu gelis leuwih tanding ti hidup. Cung. Ma, abdi moal balik mah. Aku ku emak abdi anak pribadi mah. Teu naon ujang, ari ujang ridho mah cicing di jelema teu boga di dieu. Teu naon mah. Bapak, abdi moal balik, pamil tutupkeun deui kapas. Teu naon hidup Johan. Tapi Bapak perlu aprokula jeung Bapak maneh. Teu naon, Pak. Aki jadi aing teh kagantian teh ku lalaki udah nincu teh teu naon ai kitu teh mah ulah tamaweuh teuing we. Ngaturkeun nuhun ka sadayana para hadirin anu parantos ngiringa bakti sarta ngali kuburan. Ge anu bade nganturna murepkeun deui. Disuhunkeun kaikhlasanana doa jeung restu. Muga-muga Maduratmi gelis beralagram yang padang narawangan. Amin. Pamil manganyangakeun. Amin ya, nyelenkeun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para hadirin anu sami kempel utamina saderek Johan. Ramana ibuna miwah akina. Taya sanes urang sing iyatna tumeri kana kadar da geus takdir mangga ayeuna urang kurepkeun. Sarta urang babarengan nguatkeun iman da sadayana ge jari barakir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.